Sampurasun tepang deui dina carios-carios anu digarap ku Mang Dedi Mulyadinata almarhum dina carios Sirebing. Mangga wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nun. Wargi-wargi Mang Dedi para baraya ki Sunda di mana be ayana. Alhamdulillah ayeuna Mang Dedi baris naratas bagian anu ka-12 dina jujutan Sirebing, carita Sirebing nya. Sakumaha anu kantos di Bandungan anu kantos di taratas dina bagian anu ka-11 na. Padaran Mang Dedi kepegat mangsa dina mangsana Sirebing geus aya di negara gue berwujud ya tanah negara anjing ya alias negara anjing anu dirajaan kugugukan sana dialunya malah harita gelut Sirebing jeung patihna nyatana Ki Bosomot turunan anjing bulldog dialunya. Kumaha tuh para pemirsa lajeng naik cerita langkung pos nama mangga urang sami-sami Bandungan sadaya. Angin ngaguru harita teh mulikeun ka matak sieun kadengen age ngaguru lain lumayan dibarengan ataupun parasea antara anjing jeung jelema horeng si mana horeng Ki Patih Bosomot harita gagauran harita teh guguikan wah ya licik ya Marbing pokna cek eta anjing bulldog katelah Ki Bosomot bari jeung ngagurinya deui atuh terus rong pasang kuda-kuda. Asa rame gelut jeung siluman anjing budug kieu mah yeuh campuh jeung babaung gagaikan ongkoh aya montong gandeng montong wakas seurik kunyuk ewek jan rumah sa ele dulu Ki Bosomot haritang ngarontok ka Sirebing runtuna atuh nyangereng-nyangerengna meunikeun karang geteng nu akhirna mah Ki Bosomot langsung ngaluarkeun ajian pamungkasna dibarengan ku babaung anu lamatna karanan. Semprot dina sumut eta anjing keluar gulungan seuneu ngabelesak arek ngahuru atawa ngaduru ka Sirebing. Sirebing oge harita reuwas sugan teh macana moal aya ngabongohan kitu Ki Bosomot teh rikat awak tatu ngajauh ka luhur tapi edas eta gulungan seuneu teh jiga anu aya mataan ngudag-ngudag we terus ka Sirebing nepi ka luhur nuturkeun awak Sirebing atuh Sirebing oge beuki reuwas seot atuh manehna ngaragrageun awakna kana taneuh gebung gulungan seuneu oge terus nyemprung nyeot kalebah nyatana kalebahna si Rebing tapi Sirebing atuh geus sadar kana kayaan gulungan seuneu dipapag atuh kuleungeun ka tuhuna kalawan make tanaga jero jeung kakuatan anu sapinuhna. Cilegur bareng jeung disusul ku babaungna si Bosomot awakna harita ngaclong jauh pisan. Dikalis ku kitu gulungan seuneu hasil ciptaan Ki Bosomot teh malikan kana awak manehna atuh jegur harita
Awak dibosongot oge harita kahuruan nepikeun ka babaung lambat nakaranan. Kerajat kerajat patih kerajaan siluman ajag ke kerajaan hos we pae. Nampu kejadian kitu teh jero karatonya eta atuh harita ki Gugung Kancana jeung Ki Gano alias Beurit katut Abah Wikanta. Da keur araya didinya tiluanana oge. Maranehna atuh caroho keruas kareudeuhnakeun. Nyaksian kajadian aheng anu lumangsung bieu jiga kitu. Ya, bagian Abah nya mah ya. Lalajoan we yeuh ku saarea. Urang podaran teh sirebing ku aing. Ceuk Bah Wikanta. Hatena masih kene penasaran meureun. Keukeuh hayang balitungan heula sama meh bilatungan di jero kubur. Nafsu harita ka sirebing. Atuh si Gugung Kancana atuh jeung Raja Beuritnya si Gano. Teu ngomong naon ukur mencronge ka Bah Wikanta sorot panon kabas anu cahayaan. Jeung aing sia mah wabalak. Sok sia aing lawaneun sia. Rebing. Kituna teh Bah Wikanta beri pulsat luncat ka hareupeun sirebing. Nah ieu mah bongkok gelingan siluman anjing teh. Sirebing hatena mah rada kaget. Nempo Bah Wikanta bet aya di dinya. Tapi teu lila kagetna teh. Da manusia jika Bah Wikanta mah pasti we geus teu aneh deui. Lamun wararabuh jeung bangsa-bangsa ning siluman naon bae oge. Udang ajar sia bener-bener hayang modar sirebing. Curelat. Tetap pasini dia atuh Bah Wikanta haritan nyampurkeun ka si Rebing berjeng nojoskeun Krisna Eluk 7. Encan gena naon ujug-ujug make pakarang we Bah Wikanta mah. Da eta hati leutikna mah keukeuh ngaku yen si Rebing teh memang lain lawan anu enteng-enteng. Sabrut atuh harita Bah Wikanta narajang. Congok Kris Eluk 7 langsung dirojokeun atuh deuk ngalakanna kekemplongan si Rebing. Tapi eta Kris ku Bah Wikanta mah atuh da beda tinu sejen. Panjang jeung rubah deui, leuwih pantas lamun disebut gobang ngan eta pedah aya elukan matak disebut Kris Eluk 7 oge. Cilung awak sirebing harta luncat ka luhur pisan. Jiga anu hampang pisan luncatna teh, tapi edas Bah Wikanta anu memang atuh geus ngetrukeun sakabeh pangawruhna. Harta kene Kris dirojokeun atuh ka luhur. Maksudna arek ngabuda badiekeun isi beuteungna sirebing. Sirebing asa teu dibere kasempetan, tapi edas manehna masih acan ngayakeun perlawanana naon seot. Awakna nyeot ka handap cere atuh nangtung deui dina tempatna tadi. Da eta mah Bah Wikanta bener-bener hayang nyapisankeun jigana teh ka sirebing. Acan oge sirebing teh jeung kuda-kuda nang geus ruduk deui eta Kris badag ditotoskeun ka lebah dadana sirebing. Aduh sia, hampir kena teu beunang sia, teu beunang aing sok gerak meta deui, teu beunang sia. Duh, dipikir-pikir aing gelut jeung aki-aki dibawa sabar ka lakah ripuh. Dinyakeun sia ku aing ceuk sirebing ngapuringkalkeun amarahna ari kitu-kitu teuing mah. Kris harita anu keur dinyuruduk di lebah manehna oge jadi digewarkeun kawak ditewak ku sirebing. Antukna jadi pabodo-bodo padonca-donca antara sirebing jeung Bah Wikanta. Lesotkeun sia, pujuk, rebing sia. Bah Wikanta jadi amok nyedek tanaga midak. Manehna oge atuh teu bisa ngayonan tanaga sirebing anu memang leuwih rohaka tibatan manehna. Montong kekeleuhan wae si Ganeng sok. Sok we sia bisa mah bedo ku sorangan sia, lain jago sia teh. Cik Rebing kasar. Biasana masuk ngabahkeun ayeuna mah da musuh mudah mentak kitu ge. Ngamanehkeun we kalakah ngahaja-hajakeun penyekelna beuki dipageuhan. Bah Wikanta teu ngadenge najan dititah
ku Sirebing oge kudu eling cenah bahwi kanta anu geus beakeun akal jeung tareka harita langsung nyentok Krisna teh nyaho ku si Rebing oge ngahajadi lesotkeun atuh koloyong gubrog bahwi kanta nyungsruk beungeut ninggang pisan kada batu. Aya, kurang aja si Abing. Aya, yuk. Kunya harita. Bahwi kanta terus. Udang deh, malik nyabrut manehna ngarontok ke Sirebing make ajian pamacan. Da kadeng nagagerungan gagauran jeung leungeunna rek nyakar. Jedak atuh harita. Ura. Cilebet dulu sabaraha kali neunggelan jeung nojosan Kasirebang anu Kasirebing teh anu diwangun ku kakuatan anu geus hese pikeun nandinganana miheula anyayang kana sakujur awak Bahwiranta. Yo boya kusak Bahwiranta teh ngusok teu inget di bumi alam bakat kurohaka-rohakana tinggalan Sirebing sakitu oge untung Sirebing teu niat beleka. Sok hese lah sia aki-aki nurus tunjung. Euy na sia hirup teh ti baheula. Jahat jeung jahat teh sia mah bapa aing rek diala, aing rek diala deui bangun aji dieu. Sirebing harita meuli ngahegak napasna bakat ku cape. Tunda kaayaan di luarin negara sadengkeun ayeuna urang kocapkeun kaayaan di jero negara atawa karaton. Kocapkeun nu aya di jero karaton nyaeta atuh gugug kancana jeung si Gano Raja Beurit duanana pating rareret anu harita jelung-jeleng duanana nyampeurkeun harita ka Sirebing. Tapi memang acan mahi ilmu eta dua urang raja siluman teh ari kudu ngayonan ka Sirebing mah. Anu antuk ngaduanana oge pating garubrag we dewasa ngalawanan kasaktian Serbi. Nah, sia teh make gagabah atuh nyerang ka aing sia teh. Dasar Raja Ajag, Raja Berit, sia arek ngalah aing. Di mana sia indung bapa aing di kademna? Tunjukkan si kaing. Cek Sirebing kitu nate bari jeung ngajejek pundukna gugug kancana. Tapi ki gugug teu ngabejakeun manehna ka bungkem ka jenting disiksa we cenah. Lamun sia duaan teu ngaraku, wayahna sia ku aing arek dipodaran sia. Cek Sirebing deui. Tapi sabut keur kitu seor kadenge suara angin mending ngaguruh ngagelebung leuwih batan tadi. Akhirna eta gulungan angin teh nyapu kana awak Kijelug jeung si Gandol. Las we nu duaan teh jirimna ngaleungit sapada harita jigana bae dibawa ku gulungan angin siluman. Aduh, dasar siluman lecik, jahat sia. Sirebing gegeleneng sorangan. Barang ret manehna ka tempatna Bahwiranta sarua digeus eueuh dirinya. Tayohna bae sarua Bahwiranta oge dibawa ku eta angin. Sirebing lebadi jadi ambak nyaksian kaayaan kitu. Manehna harita kene oge ngaburak balik sakabeh wawangunan nu aya di dinya. Saterusna Sirebing leumpang neneangan indung bapana nu teu nyaho lebah mana di kademna ku si Gugug Kancana. Nya tungtungna Sirebing ngarasa ara jeung beak pangharepan. Sabab boleh indung bapana teh kapanggih laratanana. Atuh harita Sirebing nenjerageun sukuna kana tangeun lobana 3 kali. Nah, ujug-ujug burodo teh sababaraha makhluk anu pangawakan jarangkung gede nyalampurkeun ka hareupeun Sirebing. Aya tugas naon deui huing sia batur-batur teh agan unjuk sumang
ayeuna kene gitu siap. Cek anu panghareupna anu ngomong teh sikapna rengkuh pisan ka Sirbing. Ieu heug syukur maraneh geus daratang nyumponan pangondang kaula. Kula teh tugas maraneh tayalian hancurkeun ieu negara si gugu kancana lamun aya keneh rahayatna anu hirup podaran kabeh. Modaran siluman mah halal lah. Cek Sirbing paparentah ka eta makhluk. Harita keneh oge atungan ukur memenita negarana di jeluk tenggeus burak-rakan. Geus pagaliwot tajeng taneuh rahayatna oge taya anu nyesa kabeh diganyangkus barasangka. Nyatak basangka jeung batur-baturna di basangka teh nyaeta makhluk anu wujudna genderuwo patalukan Sirbing. Anu pamustunganna Sirbing jadi aprak-aprakan. Mapai-mapai leuweung kaluar asup negara siluman maluruh indung bapana jeung neneangan atuh di mana di gugu kancana jeung cano si gando teh raja beurit katut bahwi karta arayana tingkah mana da ujug-ujug eueuh dibawa ku angin anu ngagelebug tadi kasugri para wargi cag lalampahan Sirbing anu keur apruk-aprukan mileuweungan maluruh nu jadi indung bapana urang tunda heula sakedap dan sakedeung insyaallah kahareup kasampeur deui ayeuna urang kocapkeun deui di hiji nagara. Angin ngaguru nagara can kanyahoan ting naon nagara naon ngaranna nagara nu jauh di lembur-lembur manusia kasebutna nagara kajinan nyaeta nagarana bangsa jin ari papayung agung anu ngabahu reksa ngajadi raja di nyata yalian Ki Boronjong teh bangsa jin anu pangawakan jangkung badag beungeut budi amprotan wujudna pikasieun mata boncorong burung sihungrang geteng sirahna tandukan sakitu teh kasebut raja tateh komo lamun beungeut-beungeut rahayatna meureunnan pasti bakal leuwih goreng patut jeung pikasieun ti Ki Boronjong da ceuk bejana anu pangkasepna bangsa jin teh eta teh anu panggoreng patut-patutna bangsa manusia. Harita Raja Ki Boronjong, Raja Jin keur dideuheusan ku Mahapatihna. Hampir sarua we bebeungeutanana jeung Ki Boronjong katelahna teh Ki Patih Golontor. Teuing aya naon pangna Ki Patih ngadeuheusan ka rajana teh. Jigana bae aya badamikeun anu kalintang pentingna meureun. Keur kitu pok atuh harita Ki Patih untuk semua Gusti, kaulah nyun Gusti. Jisi abdi teh pun Patih Golontor. Langkung cipayun sejanjangakeun semapang abakatos kapayun dampal Gusti. Ceki Golontor alias Ki Patih beri cedok nyembah. Ai sikapna ajrih pisan. Ngadengi patihna kitu pok Kanjeng Raja Boronjong harita. Mual make ngagorok doa. Mual make ngagorok sagarupa geus loba teuing nu kitu teh. Heung. Syukur ti euy. Sembah pangabakati maneh kacari mapujas tuti sampean kukuya. Cek Raja Boronjong bari jeung ditungtungan ku nyalakatak seuri. Bari jeung sabenerna mah deueuh pikasirieuna naon badinya teh. Ngadenge rajana kitu pok atuh harita Patih Golontor
Atu nuhun atu Kanjeng Gusti. Nyaha aya pikersal naon atu pang najisim abdi diangkir ku Dampa Gusti ite. Asa hareras horas. Asa rarewas ieu jisim abdi teh sun. Walancar. Dawet timayan Gusti kelangan euy. Nyase we heula ti. Nyase. Tah. Inum heula cai kopi tak terus sebutkeun merekna mah euy bisi pajarkeun iklan. Tah sok. Uyup ci kopi tah. Bisi kaburu tiis euy. Tunggunya geus tiis mati. Aduh. Hatur nuhun Gusti. Atuh Kanjeng Gusti. Sok. Kainya inum. Dari ududnya mah mahal akhirnya teh euy. Yuh. Ampun bagi mahal wae udud eta mahal tapi bareuki komo di negara manusia. Meuni bareuki pisan udud teh. Padahal mah dina cangkang udud teh pajarkeun teh merokok itu membunuhmu cenah. Ih, da teu didenge teu dideuleu eta mah. Ngadeluk we udud. Ya iya itu ida keur maneh matalah sok linting. Eta ge pahpirna teh ku daun jagong segeuy ti. Burukeun euy. Urang babarengan dah. Aduh, atuh nuhun pisan atuh Gusti. Buku ami teh tos aya 2 dintenan teu kabedagang ngomeser udud-udud ajan. Maraha Gusti di dieu ke. Oh, kutan kitu teh. Di negara manusia mahal di dia mahal. Atuh geus areureun udud teh. Da dipikir-pikir ku aing mah heueuh katarima tapepeling di warga manusia teh. Moal sehat minang udud wae mah. Kecuali lamun hayang hog teruskeun kudu miara sapeda kareta mesin hayang udud eureun mah. Atawa eureun udud? Nya kumaha gitu Gusti? Ih, ari maneh Pati. Engke mah urang meuli sepeda euy. Nyaon hubunganna Gusti sepeda sareng udud? Ih, ai maneh teh nyaho. Lamun boga duit beurikeun kana sepeda. Tah geus kitu heg pake. Sepedahna kumoneh pelebah tanyakan tah heg eureun. Sabot eureun udud heula. Tah geus udud ini deui tungtud sepeda mah. Kunaon make geus teh? Hah? Aya Gusti. Maksudna kumaha asa teu nyambung atuh. Lamun ngaroko make sepeda kumaha Gusti? Heeh, lamun nanya teh sepeda eureun heula di make sepeda eureun terus udud an kahayang sia teh eureun udud. Eureun heula dinu nanyak mah heg udud geus beres udud terus dorong sepedana pake deui goblok. Ai sumuhun Gusti. Ih, meunit telat emutan abdi masun Gusti. Nuhun pada meser sepeda we ameh rokok mah terus jalan. Heueuh, eureun-eureun ke natanyakan kitu udud deui. Gusti, yaon. Gusti teh ngabodor. Geus tong diomongkeun. Sia ti iseun. Heupeuk we tuh. Kayaknya geus geus heula ta ududna tah. Jadi kieu ti dengekeun euy. Pangnya maneh diondang ku kula ka dieu nyaeta aya obrolkeun ngeunaan anak kaula. Alah. Putra anu mana teh Gusti da Gusti mah seueur geuning biangna ge tong loba omong kadengeun lebe omongeun. Seueur putra Kanjeng Gusti mah aya kana 1000 leuwih tong sok loba omong kumaha aing. Teu meunang sok teh jelema buat watesna opat teh anu caang. Da lobana mah hararium ka dituna mah. Geus tong ngomongkeun jelema bisi dosa euy. Yeuh, lamun kaula keur ngomong maneh gelontor, montong wa kamotong sia teh.
Apan acan anggeus kula ngomong nage. Ciboronjong hetara dan nyerongot ka patisna. Aduh, pangapunten Gusti, pangapunten hampura. Dipatih acong-acongan nyembah sok sieun diturunkeun gaji. Da sieun rajana ambek darat mamawa kana gaji diturunkeun. Ongkos sok ngulit bawang Kanjeng Raja mah. Lamun salah saeutik teh lila arek cageurna. Dengekeun dia Ci. Ya Gusti. Kaya euy. Jadi aing oge poho ieu teh yeuh. Arek ngomongkeun budak aing anu mana jadi teh da heueuh ku loba da biangna ge loba. Ke anak kula anu ti pamajikan kula nu nomor sabaraha atunya. Anu nomor 778 we lah. Ya, saya eta ge Gusti tong dibulak balik langsung 778. Gadeg sia. Man kanuk gitu we siapa ti? Tong harganing bangsa aing sia manusia ge teu berecuseun komo aing di sakola goblok. Sorry. Ya muti salah mangaranna teh Raden Gemblong jadi anak aing teh euy da loba lieur. Eta anak kula baheula dititipkeun ka guru kula nu aya di nagara Kapatengan. Kitu nu katelahna teh Pangersya Eyang Kuncung Peteng. Ceuk Ki Boronjong ngaran heula eta raja teh berjeng ulang-ulang terus panonna disipit-sipitkeun ret neutip ka lawang panto. Teuing nempuan nahaon jiga anu nyawang mangsa alam ka tukang-tukang nu kungsi kaalaman ku dirina. Sumuhun emut Gusti disim abdi oge aya ka Raden Gemblong mah. Anu ibuna teh upami telepat menyimas aul teh nya Gusti. Heueuy. Anu baheula dibogohan ku maneh ning. Gusti masuk ke mana wae. Dong sok nanakeun wae da baheula ayeuna. Paling oge Gusti nu ngarebut ti abdi. Hampura we euy nya da bogoh aing ge tuh. Maneh patih geus bogoh kumaha aing rajanya kudu bogoh meureun. Nya hari teh boga anak eta. Laras Gusti duh. Duh. Teuing ayeuna mah di mana jijingna indungna teh da euy. Da geus lila kula ge tarakilir ka manehna teh da geus teuing talak sabaraha bawa lieur. Ulah loba teuing pamajikan teh duh. Untung di dia mah eueuh lebe. Lamun di dunia mah, di dunia manusia. Lebe cemedeun teu nyarekan mah. Tong harganing 7 kakarak 4 ge geus teu meunang jelema mah. Tapi meunangkeun jiga nama euy pati ening wae Gusti. Lalaki di alam dunia ge 3, 4 kena nyaon nyumputkeun 18 nya Aisyah. Aya sumuhun mangga tugera carioskeun nyaon anu janten marga lantaranna ngeunaan Tuan Putra teh Gusti. Ieu dengekeun golontor. Jadi kieu ieu teh yeuh. Apanan baheula teh kudu nitipkeun kula nitipkeun budak teh ku ka Pangersya Eyang Kuncung Peteng. Sumuhun dawuh teh malah Gusti. Daya lian pikeun dijadikeun hiji manusia anu weruh sadurung winara. Anu weruh ku ilmu sakti ku pangarati jeung leber ku wawanen anu maksudnya nyaeta pikeun nuluykeun ieu kursi Gading Kilang Kancana nyatana karajaan kula. Itu tepati. Cek eta raja beri uyup ayap kana cai kopi. Meh rada ngeunaheun ngobrolna cenah tas udud loba keneh. Aya. Sok ecap bisi poho udud euy. Sumuhun ngartos Gusti upami kitu masun. Tapi asa aya anu lepot tadi teh salah perebah manana sia cari nyanyi.
Rahasiaan kaula mah kitu. Tadi Gusti Kanjeng Raja Gusti atuh nyaurkeun Raden Gemblong bade dijantenkeun hiji manusia anu luhung ku pangaweruh. Panan bangsa jin urang mah Gusti nyah make warga manusia. Gusti sanes bangsa atuh manusia mah. Poho euy. Bae salah seujit banyak. Itu tuh ngabodor we. Pan urang mah bangsa jin bejeuna we na jan leuwih ti sakitu ge salah mah tuh. Suhun kitu juga nama Gusti. Mang atuh dilajengkeun Gusti. Kitu we aya bencinya kena mati. Yen kaula dina waktu ayeung rek nepungan ka anak kula si Gemblong. Sakalian jeung silaturahmi we ka guru kula jaga heubeut ka ditu ngaing teh euy. Geus aya kana 5.000 taunna tiba nganterkeun si Gemblong. Ayeuna umur budak teh jigana aya we kana 500.000 taun mah meureun. Muhun Gusti bade iraha mangkatna bade disarengan ku saha seung? Rek sorangan ti teu perlu batur kula mah jabada moal wakayeuna ka ditu ge. Larangan bulan poe ayeuna mah. Sumuhun. Terangkung Gusti Pangarsa Raja atuh ari kitu manyung. Ya. Itu we ya. Ulah ge sakapeung mah euy sok ngarasa heran. Da kumaha Gusti? Nyaha cekengke anak kula teh loba. Lain si Gemblong unggul. Tapi nya aya mundeuk oge atuh anu ti permuswari anu jadi gaganti kula teh nya. Pan eta mah leuwih pantes deui jeung kitu pandeh nurutkeun aturan ge. Sakajahna mah memang kitu Gusti. Eta mah kumaha pamadegan Pangarsa we atuh. Pan Gusti teh raja. Memangnya aing teh syukur nyaho mah kade sia nyangka tukang ragaji ka aing. Nya Gusti kawasa nangtoskeun sagarupina oge Gusti. Nyeta bingung dewek teh ti euy. Hari teu diparentah ti guru kudu di si Gemblong cenah nu nuluykeun ieu karajaan teh. Tapi di lain pihak ieu teh pasti bakal nimbulkeun papaseaan ieu keur putra mahkota. Cik sugan jeung sugan kumaha nurutkeun maneh. Pati. Aduh. Cuantun. Cuantun masihan saran isim abdi mah Gusti kasare panjenengan. Eta mah kumaha saena bae seung. Da paduka Gusti anu gaduh wewengkon wewenang upami pangemut isim abdi mah. Tah cik sok kumaha. Moasa mata-mata Pangarsa guru miwarang kitu upami teu aya kasayanana kanggo kapayuna mah kitu manawe Gusti. Pinter si lain teh euy golontor. Kitu nyata pamikir dewek oge euy. Baiklah, ulah kula-kulanya ulah asa kararagok ye kukulaan wae ye nya. Bebas lah, mumpung eueuh sasaha nya ti. Sorry. Mohon Gusti sami lah. Gancang atuh ieu carita. Sanggeus nepi kana poe anu geus ditangtukeun Kanjeng Raja Boronjong harita akhirna mangkat di karaton. Maksudna deuk nepungan ka ingkang guru anu ayeuna geus jadi guru anakna nu katulah Raden Gemblong teh.
Harita teh Ki Boronjong geus aya setengahing perjalanan. Maklum siluman toleh ras jelek. Tapi ke tempat guruna. Anu katalah Eyang Kuncung Peteng teh hiji makhluk anu wujudna manusia, tapi edas teh bisa katempo secara lahir ku manusia biasa. Eta anu disebut Eyang Kuncung Peteng teh cicingna di hiji tempat anu jauh kaditu kadieu. Dia tawe di lembur-lemburna manusia jauh oge ti nagara-nagara siluman. Kasebutna teh Patapan Kapetengan. Pernah na lumayan jauh di negara Ki Boronjong. Baheula waktu Ki Boronjong keur masih kene sok ngalalana, manehna teh panggih jeung Eyang Kuncung Peteng anu antukna. Manehna teh ngaguru weh kadinya. Akhirna pisan mah Ki Boronjong nitipkeun anakna pikeun dijadikeun murid ka guruna. Sajabati kitu Eyang Kuncung Peteng geus ngomong, cenah eueuh deui anak manehna anu bisa neruskeun kalungguhan nu jadi raja lintang ti Raden Gemblong, budak anu tiselir lain putra mahkota. Nurutkeun kitu mah disabaraheun teuing umur Eyang Kuncung Peteng waktu ayeuna, sedengkeun Raden Gemblong oge pan geus aya dina kana 5.000 taunna nepikeun kadanget ayeuna teh. Tapi dah memang terjadi ukuran pikeun makhluk lemes mah. Da asup Eyang Kuncung Peteng oge apan lain wujud kasar. Jika manusia pada umumna lain tapi mah ngalemeng alias goib. Jauh moal burung cunduk anggang oge pasti bakal datang. Akhirna Ki Boronjong ngegesak babaraha kali kukurulingan di awang-awang neangan tempat guruna teh baheula. Ki Boronjong datang tepi ke tempat tapa-tapaan guruna. Nyatana Eyang Kuncung Peteng sakadapan mah atuh Ki Boronjong harita teh ngajajanteng hareupeun hiji guha panon mencerong ka lawang eta guha. Terus salaunan limpang ngadeukeutan lawang jeung ngajajanteng deui. Sabot keur kitu Eyang Kuncung Peteng harita asup we Boronjong, ulah ngajengjen bae di luar da lain arca. Da eta mah Kanjeng Raja Boronjong bikin kareuwaseun. Sasat asa kagerwahkeun ku sora nu datang ti jero. Padahal teu aneh bikin manehna mah. Guruna bisa nyaho ka naon bae oge. Tong boroning anu geus aya di hareupeun dalah ti kajauhan oge nepikeun ka luhureun lapisan langit katujuh. Taya panghalang pikeun nempo jelema atawa naon bae oge. Kitu kahebatan Eyang Kuncung Peteng. Atuh teu leleda teuy geblus Ki Boronjong asup ka jero. Teu uluk salam heula. Ngaranna oge bangsa jin kafir Ki Boronjong mah. Teu nyahueun kana atakrama kana bag-bagan agama. Jauh jigana sanggeus aya di jero eta guha. Sok diuk heula ka dinya. Hayang nginu maneh teh Boronjong. Teu kanyahoan ti tadina guruna ujug-ujug geus aya we di hareupeunana. Hiji wujud manusia anu beda jeung ilaharna manusia zaman kiwari. Buukna ngarwag ruwit panjang, ngegeboy, nepikeun kang ngaluwihan cungcurungan, katempo menikeun kang ngalumu di hanap. Nya pantas atuh ariku kitu teh mah da moal aya tukang cukur kadinya mah. Ujug-ujug ka gua we dan piraku. Eueuh nu daekeun meureun nyukuran jurig. Beungeut nyacas bodas kumis jeung janggot mus patepung ngarumbay ka hanau. Sarua bodas ai halisna pon kitu keneh ngan panon seukeut beri bodas kabeh jiga eueuh hideungan. Lamun anu kakarapangi mah piraku teu lumpat modaran. Modolan maneh meureun kururupaanna kitu beungeutna oge ukur kadi tangkorak we ngan eta peda dibungkus ku kulit ipis ieu mah. Ngadengi guruna ngomong kitu pok Ki Boronjong harita. Iya, nyanggakeun semua pangabaktos ka pangresnya Eyang Guru. Celedog eta raja nyemah
menikeun kaswabraha kali. Ok ayang kuncung harita. Syukur jong. Katarima pujastuti sampean kukula. Cek guruna bari ngahehe kituna teh sorana es kuning mata kukurayun bulu kundu. Sorana teh tarik, sorana teh laun tapi kadengina tarik pedah di jerog buha. Iya nya paronyong. Kaula oge geus apal naon maksud anjeun. Anak anjeun nu ayeuna geus sawawa dewasa. Memang geus waktuna turun gunung sagala. Rupa ilmu nu kukula kabeh geus diketrukeun ka anak maneh. Hese pilawaneunana pikeun bisa nandingan kiuling. Regeula atuh yang kuncung petang ngarandeg ngomongna. Nah, janjan kiuling naminya pun anak teh gitu. Sanes Raden Gemblong eyang. Dengekeun boronyong. Ngahaja digenti ngaran kukula. Teu pantes maknya anak raja ngaran Gemblong kan. Gemblong teh kahakanan jelema manusia. Mun sakalian gegetuk we atuh sakalian atawa jalabria atawa tohu bulat atawa cilok. Nah ngaranan ka anak teh atuh meuni Gemblong pisan. Nya kaula diganti ngaranna tuang putra teh nyatana kiuling. Ai kitu bahasa neh-nehna ai uling teh hideung atawa belang. Itu tah kadenge. Oh, ya sungguh saya kamana geuning pun anak teh aya geuning si Raden Uling teh. Nuju aya di mana ayeuna teh? Eyang. Mane mata tadi molotot teu kajeung deui. Ari eta gigireun nyane saha eta? Bener we. Barang ki boronjong ngareret katempo aya hiji makhluk anu namlag we jiga cengcelengan. Beungitna teh atuh anu tayalian iwati Raden Gemblong alias Raden Uling katelahna. Aduh, sugan telin anak kula itu den. Ari sugan teh tata dieuweuh di dieu ama manyepikeun ka nyempo sabaraha kali pok. Eta ki boronjong. Beri ngagabru ka Raden Uling bakat kusono meureunna. Ari Raden Uling sarua mena oge ngarasa sono anu lain dikira anu jadi bapa. Tapi edas mangsa cekap cukup waktu cang pare pamirsa. Ya carita kurang tunda heula. Kumaha lajenganana insyaallah mandi diberi neruskeun ieu carita bagian anu ka-13. Atuh nuhun loh kumaha rupi perhatosanana. Lujeng kandun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kumaha rupi perhatosanana. Insyaallah enjing urang lajengkeun deui dina bagian anu salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.